serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda ieu dongeng karangan Koswara. Mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongengannya para wargi. Harita nyi Titi mapatahan ka Nyi Inah. Nyi Inah nembalan bari tungkul. Mangga teteh mangga mu abdi mah aya kapanasaran teteh. Kapanasaran jeung ka salempang soal naon pok bejakeun ka teteh. Heran hate Nyi Titi manehna mencerong ka Nyi Inah. Nyi Inah nu bieu tungkul ayeuna males neuteuk bari pok nyarita. Eta teteh apa Den Sukmawati teh jalma nu luhur elmuna nya. Bari jeung ditangtayungan ku bangsa siluman. Nah manehna moal uningaeun kitu kana kaayaan abdi anu sanyana. Pangut abdi mah asa mustahil mun diri Den Sukmawati teu uningaeun. Nyamutkeun anjeunna luhur elmuna jemar pangabisana. Mun manehna terangeun teh bahayakeun urang teteh. Matak urang kudu hati-hati iatna, kudu leuwih iatna. Urang kudu caringcing pageuh kancing. Jeung ti ayeuna ka hareup urang ulah ngabogaan rasa percaya 100% ka jelema sejen. Najan upamana teh mah diparengkeun urang tepung jeung jalma nu sakumaha bageurna. Nu sakumaha nyaeunana ka urang. Tetep ari rasa curiga mah urang teh kudu boga. Dina hate kudu aya pananya saperti kieu. Nah aya naon sanyana disetukangeun ka bageuran jeung rasanya manehna ka urang. Jadi mun dina kanyataanna engke di ayeurna urang ngalaman ka nyeri kapeuri. Pugu pamana nepi ka dikakayana pisan ku eta jelema. Pan urang moal reulas teuing moal kaget teuing nyai. Lantaran urang geus dibekelan ku rasa curiga. Kaharti henteu. Kahartos teteh kahartos pisan. Syukur bagja teteh ai kitu mah nya. Salajengna dugikeun abdi teh ka salira teteh teh nanging kitu ge langkung tipayun. Abdi ngedasi hapunten boh bilih kirang merna atanapi matak tiraos kana manah teteh. Sora Nyi Inah ngageter kawas anu dibarengan ku geterna hate nu berat. Malah beungeut Nyi Inah katempona ku Nyi Titi make jeung ngadadak semu beureum. Nu matak gancang Nyi Titi harita teh ngajawab. Sok caritakeun ulah asa-asa soal naon Nyai. Teteh menyaah ka Nyai baris melahan ka Nyai ku kituna ulah aya hal-hal nu disumputkeun di antara urang duaan. Aya bang baluh atawa katugeunah pok bejakeun. Teteh siap atuh ngabandunganana nu utamana mah keur di antara urang duaan. Ulah nepi ka bisa papisah. Pikirkeun nya urang aya di dieu apan urang teh meunang pancen tugas ti Eyang Sukmarasa. Jabati kitu apan ieu geus aya patula patalina jeung sakur kajadian nu tumiba jeung kaalaman ku urang ti heula. Mangga sok saurkeun aya naon? Aya tepikeun perkala naon Nyai? Nyi Titi dina nyarita bari nyekelan pepeuteuyan leungeun katuh Nyi Inah. Bangun nyaheunah keur hatena mah Nyi Titi ge ngarasa salempang. Sok sieu Nyi Inah ngabogaan pikiran sejen nu datang dadak-dadakan nu yakin matak bahaya kana kasalamatanana. Nyi Inah anehna teu gagancangan ngajawab manehna anggur ngeluk tungkul. Menilila naker bangun uparna aya nu dipikiran ku manehna. Duka naon nu jadi lamunanana jeung pipikiran Nyi Inah mangsa ayeuna. Ku dirina Nyi Titi ge teu bisa kateguh abongnya. Jerona lautan bisa diteleuman tapi hate jelema sanajan deet hese kakobet. Nyaksian kaaya Nyi Inah alias Santi ngadon anteng ngahulang pugu we ngadatangkeun kaheran keur Nyi Titi. Nu matak pok tumanya. Nyai kunaon ngahulang wae. Bingung nyangkeunana teteh. Nya mah Nyi Inah kulantaran Nyi Inah geus salin rupa jadi Santi para wargi. Teu kudu bingung-bingung atawa sungkan-sungkan. Apaan lain jeung nu lian jeung teteh pan. Teteh abdi teh bade tumaros ka teteh. Soal naon sok bejakeun soal naon. Basa tadi sambil teteh sasalaman sareng dirina kisabdan kumaha praosan teteh. Teu kumaha biasa-biasa we ari kitu kumaha kaalaman ku Nyai. Abdi mah ngarasakeun hiji geteran aneh teteh nu teras nyaliara nyaksra ka sakujur badan. Jabati eta basa manehna neuteuk duka kumaha rarasaan bisa tembus kana hate. Heran sareng bingung abdi teh. Nyai, palebah dieu urang kudu iatna nya. Ku kituna gancang piceun perasaan aneh dina hate Nyai. Najan kumaha urang kudu iatna taki-taki. Pikirkeun ku Nyai najan resep najan bunga tepung jeung kisabda. Tetep urang kudu iatna kudu taki-taki. Hati-hati mah ulah ditinggalkeun rasa curiga kudu dipibana. Sing inget kisabda teh. Ngaku nawungku pagawe Den Sukmawati ku kituna urang kudu hati-hati.
ulah nepi ka 3 brus kana jurang anu jero. Najan aya rasa bogoh jeung resep, memang wenang dipibanda kusing sahabae ge tur bisa digunakeun kusing sahabae oge. Tapi tetep urang kudu boga pamilih. Paham diri Nyai kana sawangan ti teteh. Mangga teteh. Nyi Inah unggeu. Najan kitu hatena duka kumaha bet ngait ka Ki Sabda. Tina paningal batin Nyi Inah alias Santi, kayan Ki Sabda eueuh cawarna. Sagala rupana pikaresepeun atuh karasa keneh ku manehna yen basa tadi sasalaman. Apan leungeun manehna meni dicekel pageuna keur ku diri Ki Sabda, dibarengan ku paneuteuk nu pohara antebna apanan. Siga teutepan nu lain ilaharna teutepan biasa. Daek teu daek eta sakabehna ngadatangkeun munculna perasaan cinta ka diri Ki Sabda, mekar dina tungtung kalbu Nyi Inah. Gerak ulam kenyaikeun isuk-isuk ka habata pabebeurang sajeroning ngahareupan Den Sukmawati. Urang cobaan alungti kaayaan Kang Darta, jeung soal keris iblis kudu bisa dipaling. Sok sarekeun geus peuting. Pokna Nyi Titi mita sare ka Nyi Inah. Urang tunda heula kaya Nyi Titi jeung Nyi Inah. Munajan mimitina marada hese oge rek meureumkeun panon, tapi lila-lila mah duanana teu burung tali brasare. Oge urang tunda heula kaya Nyi Nunung jeung Nyi Eti nu geus leuwih ti heula. Harita teh sarare di kamar nomor 15 di padumukan Den Sukmawati. Perkara Ki Sabda manehna masih keneh nyileuk sorangan di teras gedong. Bener-bener Ki Sabda ngajalankeun tugas di Den Sukmawati, ngajaga keamanan bok bisi aya dina aya naon-naon. Bisi aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah meta ceuk paribasana. Bisi aya kajadian ributan atawa kajadian naon bae nu matak ngaganggu kana keamanan di wewengkon gedongna Sukmawati di Pasir Samboja. Urang caritakeun kaayaan di jero nagri siluman nu kasebut Nagri Buana Lila. Nu ceuk panempo manusia biasa mapalebah dinya teguha nu katelahna guha sirna raga. Cepet mulon di gedongna Den Sukmawati. Di jero karaton nu harurung harerang nu pikabetaheun jeung pikaresepeun. Kanjeng Raja Prabu Cakrasena kadua Kipatih Ki Sabda Seta. Adina Ki Sabda Geni harita keur disanghareupan ku Den Sukmawati. Den Sukmawati memang geus cunduk ka payuneun Kanjeng Raja Prabu Cakrasena. Nu salila ieu jadi panangeuhan, nu salila ieu mere kasenangan jeung kasakten ka dirinya. Najan geus lila Den Sukmawati datang ka kadinya, tapi ku Kanjeng Raja tak caritanya naon-naon. Ieu mah ngadon diantepkeun bae. Kanjeng Raja nu biasa bageure jeung someah ka diri Den Sukmawati. Ayeuna mah bakatut baeud ku raweud haseun bangun anu ngewaeunaker jeung amek nakar ka Den Sukmawati. Malah kita tadi ngabalieurkeun beungeut kaluar, bangun umbung nempo beungeut Den Sukmawati. Najan katempona geulis cahayaan nya kitu deui Ki Sabda Seta. Sarua jeung rajana baeud teu ngomong-ngomong, malah manehna ge make jeung lilimpangan sagala rupa bangun pohara. Poal bangun hoream dieu. Jangan lupina seureung-reung sabda teh warga sabda anu hiji mah pan keur ngajaganya di tempatna Den Sukmawati ieu mah sabda deui. Nyaksian kalakuan jeung sikepna Kanjeng Raja kadua Ki Sabda Seta. Nu kitu kaayaanana ngadatangkeun kaheran keur Den Sukmawati. Heran campur jeung hate gegebegan. Dirina ngerasa beuki salempang beuki deg-degan sok sieun ngalaman kajadian nu teu dipiharep. Rek miheulaan ngomong sok sieun deui disalahkeun. Sok sieun Kanjeng Raja tambah ambek nu matak. Najan geus lilana keur diantep manehna ngeluk tungkul, ngagepor dina ubin satata jeung dampal sampean jebrag Kanjeng Raja. Bangun nu taya hojahna, bangun nu ilang rasa, deungeung ludeung jeung wawasen manehna nu salia ieu dipiboga. Siga nu leungit sirna koyo pos peot hareupeun Kanjeng Raja mah. Cakrasena harita apanan, mun geus ngamuk wah murang maring nu matak Den Sukmawati samemeh ditanya. Samemeh Kanjeng Raja nyarita muarek ngomong naon-naon, muarek nyieun petalaku nu matak nyigeug kana perasaan Kanjeng Raja. Lila-lila mah teu burung Kanjeng Raja mancokeun paneteupna nu seukeut jeung antep ka diri Den Sukmawati. Panon meni hurung ngakebur matak serampikeun nu nempokeun, komo jalma biasa nama sigana. Dalah Den Sukmawati ge kasebutna luhur elmu jembar panalarna. Ari hareupeun Kanjeng Raja mah eueuh hareutina naon-naon. Najan kitu ku ayeuna Kangjeng Raja mimiti siga nu merhatikeun ka manehna. Saeutikna Den Sukmawati ngabogaan harepan yen Kangjeng Raja kana tantu baris tumanya ka dirina
mual ngantep teuing cara tadi. Memang sanggeus lila mencerongna seket ka Den Sukmawati bangun hayang sirik jeung tetela kana kaayaanana Pokang jeung Raja Ngandika sorahan daruan ngandung simak jeung wibawa nu kacida poharana. Wah, syukuran ieu geus datang Den. Jadi Kisabda geni geus nepungan kandenya ka Pasir Samboja. Laras kaula nuhun parantos tepang sareng disim abdi, mangga ieu disim abdi nyuhunkeun dihapunten. Tina samudaya kalalepatan mah cenok Den Sukmawati nyemah hormat naker. Ya, kamana si Sabda geni ha? Kamana geni gawa balik ha? Babarengan jeung Den kunaon? Ngantosan di ditu kaula nuhun melang disim abdi ngantunkeun rorompo kosong teu aya nu ngajagi. Kaleresan Ki Sabda kersaeun nyatras we di ditu heula panginten upami. Disim abdi parantos wangsul deui mah anjeunna baris tiasa ka dieu deui. Kun bae ari betaheun mah. Engke balik sorangan lain budak setepak lain budak leutik kudu dipapag-papag. Atawa disusul-susul. Nentang tu boga pertanyaan dina hate, naon sababna pangna den disusulan ka dieu? Laras kaula nuhun laras pisan. Ku kituna sae saurkeun we nah aya kapriyugian naon saleresna pangmang salira ngangkir disim abdi. Den Sukmawati maksakeun tumanya da geus aya kasempetan pikeun nanyakeun. Bari kituna hatena mah gegebegan oge. Oh, jadi kitunya. Ngaso heula ngaso. Wah, ilara ngaso heula kumaha Cakrasena ge aduh. Ngaso heula cenah para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra kaum damu harita Mbah Cakrasena anu Nyakrawati ngabahu denda dia di nagara Buana Lila, nagri siluman anu kakoncara jahatna cenah kitu. Tuluy nyarita deui. Teu kudu heran, teu kudu gegebegan. Kajaba mun nen rumah saboga dosa. Mun rumah sanen boga kasalahan. Cing bejakeun ka kula ari nen boga kasalahan atawa henteu ha ka diri kula? Katunya dari raraosan mah disim abdi mah teu rumaos. Gaduh kalepatan naon-naon kaula nuhun. Nya kitu sakur kapalae salira apan ku disim abdi di caosan sok dilaksanakeun. Den Sukmawati sateka polah nyimutan kayan hate samederna. Kangjeng Raja Anggur seurinya kakak bangun sukanakar. Malah ayeuna mah jung nangtung lajag-lejeg bangun teu ngeunah cicing. Sedeng Ki Sabda seta manehna nangtung tukangeun Den Sukmawati. Panon mah teu ngiceup-ngiceup mencerong kanu keur adiprek dihandap. Ngabandungan sikepna Kangjeng Raja Anggur seuseurnya nya kakak bari jeung leuleumpangan. Ngajeleng didinya beuki ngarasa heran jeung tambah gegebegan keur diri Den Sukmawati. Tapi najan kitu manehna teu loba omong naon-naon. Manen hayangnya hona baris aya kajadian naon saterusna engke. Diri Den Sukmawati neger-neger maneh sateka pola kacang caya hate anu gegebegan ku manehna disidem dieu pareketkeun. Regang jeung raja eureun leuleumpanganana nangtung hareupeun Den Sukmawati. Panon huru ngagebur ngandung wibawa jeung elmu nu luhur. Nyorot kana beungeut Den Sukmawati Kangjeng Raja haok nyentak. Sukmawati, tetela Andika teu beunang dipikanyaan. Tetela Andika males kana kahadean kula ku pagawean jeung kalakuan nu mata kuciwa mata keheul keur diri kaula. Andika nyata-nyata geus nipu ka diri kula, kurang ajar sia. Suku Jebrag Kangjeng Raja ditenyeragkeun kana ubin. Atuh gedong karaton nepi ka ingeung sigarek runtuh. Kituna pantes atuh Kangjeng Raja katempona bangun pohara ambokna bangun pohara nafsuna. Kadiri Den Sukmawati kakarakeur diri Den Sukmawati nempo jeung nyaksian ku panon sorangan kayan Kangjeng Raja nu sakitu ambektinana karasa ingeungna karasa eundeurna wawangunan karaton sakitu tohagana.
Den Sukmawati neger-neger maneh nu watakpok nyarita najan barijeng sorana dumareda. Nun kaula nun Kangjeng Raja nah parantos nipu naon ari disim abdi kasalira teh kaula nun. Air raosan masa teu acan kantos disim abdi ngabohong kasalira teh kaula nun. Montong mungkir sia. Buktina geus aya deuleu. Kanyataanna geus nembrak. Andika geus moal bisa mungkir deui. Pedah padahal kasakten jeung kagagahan dipibanda ku Andika. Kurang kumaha? Urgeus ngadatangkeun kasenangan. Eta kabeh apan ti diri kula asalna. Tapi ayeuna Andika mulangkeun kanyaah ka diri kula ku cara nipu. Saya saurkeun supados disim abdi teu dieu janten terang kaula nun. Jadi kudu diomongkeun ku kula nya. Laras kaula nu. Samemeh kula ngomong nu matak tu genah ka Andika. Atawa nu baris muka kana kelakuan Andika nu geus ngabohong ka kula. Asana leuwih hade Andika nu leuwih teu nerangkeun pagawean Andika nu geus dipilampah ku Andika. Bari jeung geus ngalantarankeun Andika nipu ka diri kula. Teu rumaos disim abdi mah kaula nu. Teu rumasa? Henteu. Tetela bandel Andika Sukmawati. Andika bisa wae ka manusia biasa rek kumaha ge. Bisa wae rek nemongkeun sihung ceuk paribasana. Tapi ka diri kula moal bisa. Nah Andika geus poho. Yen kagagahan jeung kasakten ku Andika dipibanda nu aya di Andika nu dipimili ku Andika datang nanti kula asalna. Nah poho deui? Nah rek mungkir mun mah disim abdi teu kinten tumari mana kana sagarupi kasakten sareng kagagahan nu kumaha parantos disangakeun. Henteu teu wantun teuing disim abdi mopohokeun disim abdi ge rumaos tanpa salira mah kaya disim abdi tangtos moal saperos ayeuna. Disim abdi moal gaduh kagagahan moal gaduh elmu anu luhur sareng aheng. Moal awet ngora kasawang tanpa pitulung ti salira. Panginten disim abdi tetos janten saurang nini-nini peot. Nu pika ngewaeun matak pika sabeleun nu ningali kaula nu. Geuning Andika ngaku rumasa kana kayan Andika nu dibere kasakten ku kula. Kumaos kaula nu? Tapi kanyataanna kunaon Andika geus ngabohong ka kula. Na disangkana ku kula moal kanyahoa? Na disangkana kula leuwih bodoh batan Andika? Teu kula teu leuwih bodoh batan Andika. Kula teu leuwih hana pangarti kula batan Andika. Tas ngomong kitu ret Kangjeng Raja Prabu Cakrasena mancokeun paniteup kaki sabda seta nu nangtung tukang ngenden Sukmawati baripokna. Seta Andika kakaputren kaluarkeun den putri nu aya di dinya. Buru-buru bawa ka dieu gancang. Onyog sumua ngagaulan nu temaki sabda seta bari ngoloyong asup ka jero. Kebat kakaputren sejang ngajalankeun parentah ti Kangjeng Raja. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, Nen Sukmawati ngahulang sekedapan ngerasa tengarti ku omongan Kangjeng Raja. Nita kaki sabda seta pikeun asup ka kaputren cenah mitah gamawa nyi putri kadinya. Sedengkeun sakanya manehna Kangjeng Raja teu bogaeun putri, teu bogaeun anak, kada kawin ge henteu, pamajikan ge teu bogaeun. Nu matak salila-lila Nen Sukmawati ngahulang miraga meneng, bari ngadagoan datangna ki sabda seta. Ngajanteng lila-lila Kangjeng Raja mah bari panon teu ngiceup-ngiceup neuteup Nen Sukmawati. Kituna bari jeung ti kakareket siga nu nahan amarah jeung hawa nafsu nu ngagolak dina jero dadana. Pantes mun Kangjeng Raja rek ambek rek keheul oge. Lantaran kalakuan Nen Sukmawati dianggapna geus eueuh hampurana deui. Dianggap geus culangung cumantaka nepi ka geus nipu ka manehna. Sedangkeun keur dirina pohara keheulna, pohara ambekeunana. Mun aya ngabohongan mah mun aya ngabobodo komo ieu leuwih keheul leuwih ambek teh. Pan geus nipu nu geus ngabohongan sasat
lain nulian tapi saurang jalma nu salila ieu diasuh diaping ku manehna, nu salila ieu dibere rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake, dibere kasakten jeung kagagahan, jabati kitu apanan ku ilmu manehna, panganepikeun ka ayeuna Den Sukmawati tetep awet jaya, tetep geulis herang ngagenclang. Torojol ki sabda seta datang tetela bari ngirimkeun, saurang tangtungan mojang geulis beuki lila beuki deukeut, anyoga hareupeunana Den Sukmawati jeung Kangjeng Raja. Den Sukmawati pohara ngagebegna tetela anu katempo ku manehna jelas nakar, mojang nu diiringkeun ku ki sabda seta tayalian Nyi Eis. Teu sangka elmuna ti Cakrasena pohara masagina, nepi ka manehna nu geus ngabobodo ka Kangjeng Raja Cakrasena, ayeuna bisa dikanyahokeun, pantes lamun Kangjeng Raja nyebutkeun manehna nipu ngabohong. Da geuningan Nyi Eis nu ti heula disangling dicipta jadi nyiina, ayeuna bet jadi Eis deui. Leuwih aneh deh kaya Nyi Eis tetela matak pikaresepeun, dangdanan hurung herang dipakean ku pakean sing sarwa enah jeung alus. Salila-lila Den Sukmawati netep seukeut katantungan Nyi Eis nu ayeuna nangtung gigireun Kangjeng Prabu Cakrasena. Sedeng Nyi Eis lain deui amakeunana dina nempo Den Sukmawati, nu geus ngagubruskeun dirina untung manehna dijait ku Kangjeng Raja, nepi ka manehna bisa hirup deui. Ti heula naon rupa nu kaalaman rarasaan teh Nyi Eis harita teh para mitra sadaya, asa dina alam impian. Manehna sorangan susah pikeun ngagambarkeun ku omongan, naon atuh ngaranna jeung disebutna, ngan ku ayana manehna ayeuna nempo aya Den Sukmawati di dinya. Hatena pohara keheuleunnana pohara cuana ka Den Sukmawati, katara huntu kekerot panon seukeut mencerong bangun anu bener-bener cua jeung ijin. Kangjeng Raja nitah diukan Nyi Eis kabeneran kencaeunan aya kursi nu kosong, atuh gek Nyi Eis diuk tu maninah naker. Bari katempona siga putri ti kahyangan dina dangdanan pikaresepeun. Po Kangjeng Raja Cakrasena ngomong sorahan daruan ngandung sima nu matak ngoyageun kana jajantung. Sukmawati, andika ayeuna teu bisa mungkir deui, andika teu bisa ngabohong deui ka diri kula, buktina geus aya gigireun kula, di dieu aya si Eis. Nyi Eis saurang di antara pasen nu keur tatamba di andika di pasir Samboja. Marukan moal kanyahoan ku kula, andika geus nyipta diri Nyi Eis jadi diina, tur ku andika dipaehan, layon dituna hareupeun karaton. Kaula teu hayang dibohongan ku cara kitu Sukmawati. Kaula teu resep kana kalakuan jalma tukang ngabohong tukang nipu ka diri kula. Kaula jeung tibatan dibohongan jeung tibatan ditipu, leuwih hade kaula mah blak-blakan nyarita satara basna, lamun memang eueuh nyarita eueuhna. Tas ngomong kitu red Kangjeng Raja ka Nyi Eis. Terus leungeun Nyi Eis diusapan, aneh Nyi Eis cicing diusapan ku Kangjeng Raja, malah katara siga nu resepeun siga nu ngarasa bunga, ngahenen kawas ngarasakeun hiji kasugemaan nu taya papadana. Ngenas jeung sedih batin Den Sukmawati nyaksian kajadian seperti ayeuna. Teu sangka lampah bohongna baris katohyan, tapi lain gen Den Sukmawati mun kudu peruh kitu bae, mun kudu ngaku kana kasalahanana. Nu matak manehna baris terus ngeukehan nyebutkeun teu rumasa. Nu matak sanggeus mikir dalila piakaleun anu kudu dipilampah, pok Den Sukmawati ngomong semut tatag. Nun Kangjeng Raja nuhun jisim abdi ditepankeun sareng Nyi Eis nu leungit ti padumukan jisim abdi. Nanging teu rumaos ngabohong jisim abdi manun, raraosan jisim abdi manu disangakeun ka salira teh nyiina. Montong mungkir sia Sukmawati dukun iblis. Nyi Eis nangtung bari ngagorowo, ngambek ka Den Sukmawati. Samemeh Den Sukmawati ngomong pok Nyi Eis nyarita sora menineng terewelang. Lir kacang ningan kajang. Norostos istri neng terewelang wargi sadaya ngaso heula ngaso heula ngaso
sadaya samemehnen Sukmawati ngomong pok deui eus nyarita sorana menineng terebelan. Andika montong mungkir Sukmawati, dukun kejul, sia tukang tipu, tukang palsu, tukang niaya ka sesama jalma. Nah andika poho deui kana kalakuan andika nu geus maehan diri kami, Nah andika geus poho deui yen andika nyipta diri kami jadi nyina. Kami dipaehan ku andika ku jalan ngagunakeun keris titisan iblis. Terus layon kami dicipta ku andika saterusna ditunah hareupeun ku hasil naraga. Nu sanjana mah leuweung saketeng nagri buana lila alam siluman. Nah andika poho deui atawa ngahaja mapohokeun manehnya. Jung nyi eus nangtung ngajeleng bari mulak cangkeng. Ngan teu lila lantaran ku Kangjeng Raja di sinadiuk bari dibedoleungeunna kituna Kangjeng Raja. Make jeung imut sagala ka nyi eus. Calik bager nyariosna calik. Unjuk sumana Kakang. Bangun anu katsida pisan urutna jeung deudeuh nyebut Kakang nage nyi eus ka Kangjeng Raja. Sukmawati ngarasa kagebug mamarasna, ngarasa kateungeul lelembutanana. Kitu baramitra kateungeul mamarasna. Ku ayeuna ucap-ucapan nyi eus tetela bisa diasupkeun deui kana lelembutan ku Kangjeng Raja Cakrasena. Tapi sanajan kitu engke heula ananmun dirina kudu ngaku, kudu narima kana sakur omongan nyi eus nu matak pok wene malang. Eus, nuhun nyai aya di dieu bari katingalin aku teteh bangun anu meunang kasugemaan. Bangun aya dina kabagjaan ngan da teteh mah teu rumasa kitu kalakuan nyai. Teu rumasa leres teteh mah teu maehan da ngalaksanakeun kakayang Ranjeng Raja. Mung nu dipaehan ku teteh mah nyiinah da lain nyai. Bohong. Tenang bageurkeun urang bereskeun ku Kakang. Pokona mah teu aya nu teu beres ku Kakang. Kangjeng Raja nita eureun ngambakna ka nyi eus. Waktosna seep.